Lebih ceria yuk. 1, 2, 3. Oke. Lihat sini. Saya foto sendiri dulu ya. Sokat taji mati di palang Sora anu terkait anu sadar malu api asmara yang dahulu pernah membara. Mungkin hangat bagai ciuman yang pernah. 1, 2, 3. Mas, iya. Tadi itu mau nangis itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Sini ya. 1, 2, 3 sini. Wah. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Bebas. 1, 2, 3. Lagi ulang. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Bebas yang heboh. 1, 2, 3. Sekali lagi mas, hitungan ketiga bilang A gitu mas. Hitungan 3 bilang A semua ya. 1, 2, 3.
doang. Bosan. Kemana ya? Ke restoran. Lurus terus. Ini sepi menurut sementara gue dari itu menurut. Ke kiri. Nah, ada ini sih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serepi Ini gini. badai naroskeun ya kerupuk. Ya badai ngical kerupuk ya tanya. Tapi ngomong-ngomong Pak, apa mana ya bagian DPR-na? Itu panjang hiburan. Oh, njuh hiburan di Parayung tadi di Nakuda. Iya, nya anggape Bapak DPR atau sonori dia mulena. Bapak teh nuju nyangu. Kurang tidur. Nuju nyangu bapak teh teh. Bapak jadi di dia nyangu nyalira ngantosan. Oh, nah secara sapari itu tuh sengse dua eta. Oh, nya. Jadi si bagian-bagian nusanes nama terus dari itu gitu. Oh, daerah ini bulan Singarepok. Oh, nya Singa Depok sareng kuda renggongnya. Tapi Pan aya nyumput. Oh, mau ibu Canolina mana? Iya. Nah, eta. Oh iya Ibu Canolina. Ya. Lah ya Ibu Canoli anu kurang tidur. Nah, eta jadi tapi tetep Bu hari pasakan nama ku abdi tadi da tipayun terus dihuapkeun. Tapi alhamdulillah cikut lah. Ini buktina kerupuk oge masih dibawa ieu teh sedekeun jarakan 2 kilo kerupuk masih awet. Da teh huntuan. Di kieu Dia naon kitu ari silaturahmi mah. Manjangkeun kasayan Amin. gitu di mana-mana oge. Aunya Doa buat Bapak ieu teh si murang kalina teh sana mina teh nulis sepitan teh. Saha namina teh? Namina saha? Nyesok we Pak abdinya nyalah kawakilan gitunya kudu hajatnya ku ibu hajat ngadokumentasikeun ieu. Menawi berarti Bapak mantos sumbang tenaga, sumbang itu ieu ti wenginya si ibu. Jemaah Manawi ieu mah sebagai sepuh doana kanggo murang kali anu dihitan. Wejangan anak kumaha nah. Nah, gitu ayeuna mah kanggo doa nanti mudah-mudahan sing ngajantenkeun murang kali anu soleh. Amin. Upami istri selamatkeun soleha. Amin. Sekantenan Ibu Ramana manawi aya tina pangdeudeuh sadayana nuhun kituna alhamdulillah geuningan seueur anu sumbangsina Mohon. seueur anu miwa kalas kasihna alhamdulillah ribu-ribu nuhun laksakeun kabingahan Mun ageng miliknya Pak. amin. Tadi ge abdi ninggal kuda 4, singa 2, Udah 10 kabeh. 10. Tuh 10. 10 10 teh ieu nu nyekel kamera kuda isami. alhamdulillah Ngeus kalati. Kuda-kuda. Kuda-kuda. Mun kitu anu Pak atuh nuhunnya pidoana da mohon nya anu penting malah cing jantenkeun diri anak nu soleh lah nya. Amin. Kaya turut ka indung bapana nya. turut ka Cing ageng milih pangpangna mah Pak. itu urang teh ini selamatkeun Nya lah gitu. sing dikina Sareng mugia ayeuna acara teh dilancarkeun ya Pak. Manawi kan ari ieu mah acarana teu biasa, kuda sareng singa nya. Nah, gitu Pak. Mun kitu atunya abdi bade ninggal di bujur kuda Pak. Ayo. Ayo Pak di kantin Pak. Ada Pak. Ayo, Neng. itu boleh pada acara tuh Pak, bade nyenak jeruk. Iya, jeruk nih. Di mana ti caringin? Caringin. Semangat Pak, semangat. Iya. siap nah itulah atur nuhun pisan duluan Siap. Nuhun.
khusus oke kalau orang kali sekitar ada hubungan saya dina ya waktu iya damal wiwitan nyebat asma Gusti Nu Maha Suci moga panggiat pangraksa para abdi Gusti sejak ngaguar laratan titis waris ini jalan laratan katapian gesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek murulurung tuju ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang mandi padung dengan gusikna pangancikan Rasun karumuhun kaya
utami Duduk anggur doa nasangkan mulus Mon indita mudah-mudahan menjadikan beragam soleh, jadikan beragam jasa batik kaberamana. Saat itu nu kapihatur piwuruk kadedeg hati anu kasep sukwawona nyidep sunuk waktu ayeuna tos disepitan ayeuna tos inseuh